aya 3 orang siswa anu disegani. Maraneh nyaeta Arifah, Aska, sarta Franz anu biasa menangkeun naon wae kalawan duit. Aya oge golongan kadua nyaeta Geluh, Kaifal, sarta Rapli. Maraneh singer, tapi kaasup kana golongan siswa kurang sanggup ku kituna. Mending diremehkeun ku Arifah, Aska, sarta Franz. Di hiji poe, Arifah, Aska, sarta Franz rek indit ka kantin beut ngisian maranehna anu lapar. Wih, Frans, berangkat kantin yuk. Ayo balik kita sama bisa. Kuring oge. Tunggu. Nah, Arif. Duit kuring leungit. Hah, sama coba periksa deui. Mustahil urang inget bukan betul-betul di dia. Hah, coba berapa deui isi tasna? Mustahil Antosan garada wae manehna kabehanana atos di jero kelas pantengeuna suara anu sejen Rif. Ya, tos lah. Apa? Terus ayeuna urang ngatakin kuring anu traktir. Yuk. Ya. Arifah, Aska, sarta Franz balik deui ka jero kelas. Rencana yang nanya duit Arifah teh. Sabaraha? 15.000 teh rengteu. Aska lempang nuju meja Kaifal anu keur maca buku sarta langsung ngagaradah tasna. Nya atos gara dawe tasna karabe. Nah, iya duitna. Lain, eta mah duit abdi atuh deh isuk-isuk ke bapak abdi sampai bayar sekolah. Nya eta mah duit nasi Kaifal, urang tadi nempo isuk-isuk bapana merekeun nasi Kaifal. Kadang-kadang dalam hari salila ieu disangka aus kita jujur, kadang mau duit kuring Kaifal sadar atuh. Tapi pan, Mustahil kuring saya duit kuring. Itu mungkin si Kaifal bukan masalah beta. Kalau di kelas pan ayeuna keur jam kosong. Leuwih hade manehna nangkan diri teh heula ka kelas kuring daek ngerjakeun heula. Pas apa tak perlu teuing. tapi konon manehna nuduh kuring. Lamun mana itu salah, mau kudu sian. Kuring apa saha mau duit eta? Hah? Emang salah? Asa. TKC nuduh jelema sembarangan Frans. Dabarin oge. Dabarin oge mustahil sia serius nyopot eta. Tapi eta pisan kanyataanana kajeun kuring anu ngabejaan Arifah. Kumaraneh tos usah panik. Enggak, atuh nuhun nya Frans, maneh geus ngebantuan arurang.
Di mana As? Mun, ambek, mangga. Jalan, kuring geus percaya ka maneh. Tapi naha maneh ngahianat ka kuring As? Mana nu kuring pabrik, mana anu memaksa kuring tinggal kan bayar dulu. Anjeun kuring jadi hate rek. Terus lah, nah jadi marane anu rahasia Pampura nih, kuring nempo duit aska terhese, kuring nempo manena mendapatkan beasiswa bikin anak kurang mampu. Naon? Aya anu ka acan hampura tuh. Tapi mana bikin nyarita As? Mun emang kuring anu salah, hampurat terus kena ka maneh. Kuring teh daek ka gawe teh maneh rek. Kuring apa? Kuring geus butuh maneh. Nya ngambil kuring teh ambek berani sarua. Nya mohon pisan Kaipal ku saya ambek sarua Arifah. Dari drama tadi, kita bisa belajar bahwa jangan terlalu menuruti kata hati. Cari tahu bukti terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan berburuk sangka dan memvonis seseorang sebelum tahu bukti nyata. Maka dari itu, kita jangan meniru sikap Arifah yang langsung menuduh Kaifal tanpa mencari bukti yang jelas terlebih dahulu. Sebaiknya Arifah menanyakan terlebih dahulu kepada Kaifal dan meminta bukti agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap mereka berdua. Kuring oke. Nya, kudu wae kasanawe kabeh. Kuring apal saha anu mau duit eta. Hah, emang saha? As. Mun emang kuring anu salah. Parah. Lalu maaf ya. Lalu parah lalu. Aduh, coba aduh. Diberitahukan kepada siswa-siswi kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 Mantap. berhubungan sudah selesai. Diharapkan kalian secara Kelas mau. Kelas udah mas. Ini nanggung parah itu lebih baik sampai di rumah istirahat dan belajar. Bapak. Mempersiapkan diri. Besoknya Besoknya pelajaran apa ya? Inggris sama. Sekali lagi khusus untuk kelas 9. Lah, nyindir aja parah-parah. Kalian semua dulu sampai di rumah baru belajar. Nyindir, Cok. Ini nyindir. Masuk kelas 9. Tidak benar-benar mau Baik. siap dan Gimana ini? terima karena siap untuk ujian. Sekali lagi Kemulai. bagi yang Selama iya dikira halus dan jujur. Mau duit kuring, sadar diri ya tuh Pak. Ya. Sekian. Ampurat. Nah,